Hanya bahaya kan misi kita cari tanah teh. Mun gedang murah teh urang mah aman. Lai saya lang kenaon? Akan kita mana ngalah kurang gitu. Oh, ayo. Ayo. Oh, itu gedang itu. Oh, ayo. Ayo. Kan nang nyeri turut kamari labu. Pas urut ngeurean. Ieu, asa ngau, urang lainna. Sok namanya ongkol Siti aya bisa tukang bukan. Oh, siap. Kayak buburak moal kapangi. Buru-buru. Kalau kita naik ini yang itu bisa sih. Atuh da urang kumaha atuh da nyeri. Tinggal ieu, nyeri teh. Sama apa alasan jadi orang naik bal? Bae atuh sok we tuluykeun. Kalau mau da mah tuh lamun aya tukang bukana kurang bejahan maneh. Oh siap atuh. Sok buru. Sok pernah naik. Duh, Nasib bae mah. karepotong. Tenang. Atuh di, omat teh urang mah ada tukang bukana bejahan. Siap nanti. Tong jahil loh. Tong ngariwa we. Awas tong jahil sih. Itu tuh udah deket teh. Eta warna urang. Kudu siap siaga ya mah. Bisa enak tukang bukana. Siapa ya? Alah, nah teh sana tos terkenang anu nyolok lain bedog ieu aduh aing mah nya meunyeun saha teh tilu tanuk ciga nama nu pacu rompang cuaca teh mendukung malila teuing di sawah teh aing kudu bener-bener ya soalnya cuacana deet pisan kana hujana tuh pokoknya mah urang ayeuna mah kudu bisa beberes gancang soalnya bisa aya pasien nu dicukur terus sebetulnya di dieu tapi asa terkena hati itu di kebon aya naon ya soalnya sih teh kebon ya aduh aing mah keun lah bismillah lah wala sugan we aman jeung salamatnya di sana lah. Oh, kenal deh, kemana? Kita ke kebon, ningali tanggal gedang yuk. Apalagi tanggal sabu paralah, kayaknya. Siap. Ulin itu udah ngopi lah. Dar. Ada hilur. Mau separuh bawa. Oh, sila dari pangkas tanggalan teh, kan jarang biji ya, aduh, aing mah. Bener nih sila teh ke kebon teh. Di, ada bukana. Akan dari mana? Kurang subur aja tak urus saya. Manjadu sepasiki ya, ini 2 kilo. Sebalim. Paingan gedang aing teh beak. Itu aya hama wareng nih ku aing. Kali kan seorang colok bujur ku aing. Iya, budak kong teh ya, hama wareng teh iya. Paling kan gedang aing dugul ngapoe. Bukan pisan ieu budak teh wae. Ya tadi urang yang mau kulit. Habis cicing. Siram dat alasnya boy. Aing mah untung kabur. Cali itu ada nafsa. Alaan wejang lah dan belakna ieu keun bae urang mah. Ampura mang. Panggih sia maneh ayeuna mah. Ampura. Oh, sia turun sia. Ampura mang. Turun. Ampura. Babal teh paengan kebon aing teh beak. Ieu hama warangna teh ieu. Badag ieu. Ampura mang. Ampura mang. Alah. Kunaon jang? Kunaon aduh aing. Bae budak jeung labu segala rupa deh. Duh, aing polri, polisi eta geramok gedang budak jalan kaki aduh aing kumaha ya. Jang sadar jang. Aduh aing khawatir budak. Woi. Bahaya euy. Lain kubur gitu budak ya. Teu hirup keneh. Jang, woi. Aing mah hampura mang beukeun bae masalah gedang malah. Urang didokeun. Sabari kumaha ieu teh? Duh ya budak sakalor. Wow. Tulung jeung budak kekerepakan ti kunaon Ada naon Ben? Ya budak labu, kerepengan we kunaon eta? Aduh. Cing kade tinggal bantuan teh tulungan urang Naik batur Ben. Kela daguan. Buru ka dieu. Mana? Aduh, ieu. Alah kunaon ieu deh. Eta budak teh naik tandang ket nyaho urang di ka dieu. Di luhurna gedang. Cigana mah gajang pada panik pan. Jadi sakalor kieu budak. Sakaler ieu mah. Cing pangmawakeun lah ka puskesmas. Hayu ka dokter ka rumah sakit ka mana we? Angkat. Besok. Eta ka
Kakak tongong ke deh, orang ya, agok ya. Iya. Sok pengawakan nih, wayahna kadinya nya. Ih, dating mah udah orang bohong. Tuluy. Sing kusang wayan orang.